Kita lain. Kita mana? Ke warung pan meulikeun minuman heuh. Terus kacang. Jeung weh. Atau beli temu deh. Geula tuh. Dia ya? Tah. Antum we di kope ya. Awak jangkung edit melek pek nah udah kieu. Eta koyokna ka aing mentang-mentang teu diburuhan. Aing ada yang jadi gawe apa aing. Non. Minum we mah dahareun pun gila. Iwe bagaimana tadi buruan sudah enggak ada yang dipercaya mungkin ada. Ada macam di kolam gali. Enggak. Tinggal lihat apa pernah. Ayo di mana? Ini tante yang sa teuing ieu mah lebaran ketemu lebaran ieu mah. Ya teuing. Enggak deh. Yo kita datang. Lu Jang. Mana dilela teuing? Maka mana heula? Kan orang di situ heula yo. Jagain mah dia. Gila pisan. Oh atuh, Orangnya keluarnya. palingnya. Oh. Hah? Nah, ieu kuehna tinggal sakieu. Dulu di kacang jeung nguseup parab tinggal sapotong. Dulu minum naon aing dieu. Aduh. Dulu alabatan ku beurit ieu mah budak ieu. Budak teh beurit naon teh. Aing menang di jailan tak ku budak. Kewenangan karek saeutik ieu teh euy. Kela anu potes saha macam. Oh, heueuh bagian Pak Ade ieu teh euy. Tuliskeun heula ah. Ade. Mingguan. Kemana jelema teh teh? Pane, mingguan. Pane, mingguan. Alah. Nah iya ya HP ngagoler tapi jelema na eueuh. Pane. Kemana jelema teh? Tuh jawab mingguan ieu HP wis leungit ieu jelema na eueuh. Aduh, mana HP tinggalin deh. Aduh, niat tambah mal mayar ieu mah. Cilaka. Di HP jelema na eueuh. Regular goler. Isi leungit lah. Mau ngampihan teh heula ke gampang aing balik deui. Deukeut ieu kayaknya pasti ka dieu deui da can mayar. Ke dia. Aya geuning di gerak rota tadi pohara rese. Yo aya. Gerak rota tadi aing geus gerak roli weleh gerak rona. Dia teh bulan teh. Mingguan. Nyangan sa duit ieu jeung mayar. Aing mun sugan teh tas timokan teh rek leungit kitu salila-lila sok makan bengkeng. Mun mah menyeting leungit. Bener ieu teh. Heeh. Lah mun baheula sabaraha bagian. Mingguan cenah teh bagian 50.000. Oh, 50.000. Eta HP. Sugan teh HP saha aja dan diampihan di leungit tungkul. Bagusnya. Oh, Penting mah asup aing mah. Hon. sok. Nuhun guys. Nuhun guys. Wah, halus Pak. Halo, terus. Kirim be. Hah, sampai. Terus. Aduh, aing lebat teh. Kakak gua bisa ada dijing. Dijing yo aing. Tah. Kan biji lo. Oh no! Di ruang gua aing lagi. Ngoceh we. Aya tamu. Lah ieu diraha. Naon nu dirasa? Lah siapa ka dieu? Ulah aing ka dieu.
Lain ulah ya aing ke live streaming aing. Live kiriming kumaha. Kiriming dan hawanan. Yo, Ya make ampli ini. ampli. Nu kieu teh ngaranna teh soundcard. Ieu sia. Yang paling teh kumaha ieu? Yo, ieu teh jeung live streaming. Aing mah da karek dia aja nu biasa we nu kieu heula aing mah. Ai kirimingan kumaha sih? Aku ngerti. Belum bisa live streaming. Tah. Iya siapa yang ngekitin nih? Aing menang nganjuk. Dina online. Beli. Nganjuk tah nganjuk lagi ya. Nyok kira poe mah. Ciluk poe nganjuk lagi. Hade. Siang sih masalahnya. Tah, tinggal klik bae dina keranjang koneng. Oh, aing dicek keranjangna. Anu Bangson. Naon nih poe teh? Sonkar karanyang koneng. Tah, keranjang koneng. Aing ini kan karanjangna. Cing, daguan. Apal gitu mah? Apal. Cuma orang tua apal mah. Apalin euy. Apalin. Le. Cok di ieu. Oh, hani na karanjang ieu mah. Lain kieu maksud aing mah keranjang koneng dina TikTok shop. TikTok shop tah nu ieu nu Bandungna aing di dieu ek nu kumage aya maneh. Aing nu di sobna naon? Lain nu disebut naon? Iya karanjang eueuh nu kieu eueuh ieu karanjang aing cek karanjang ieu. Ieu apa sih cong karanjangan baing. Lain ke lain. Ayeuna cong karanjangan deui. Ulah ayo mahal cincang gelas deui. Aya karanjangan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aing mah buka kepala teh kulon kieu kacedok sia teh ka begum. Jangan bodoh. Ya. Isu berang murid maghrib ai jamana tara dikumbah. Aduh, Eraman, Dek, iya motor ek dijual mah. naik aing ka harti mah. Ente itu kita boga duit ente. Tenang lah, masalah duit mah. Mata bijil-bijil ya motor kayak urang yang sekarang dipake ya gitu. Mulus keneh lah sakieu mah. Gaspol pokona mah. Atuh sok, kurang jadikeun lah. Hayang sabaraha kira-kira ya? 20 juta ge bae dikaluarkeun ku urang. Wanita Tenang lah, masalah duit mah aing kas menang gusuran kono. Tambahan aing malahan mah 22 juta. oh gitu. Ih, lu mantap, weh. Cik, Ah, weh. bener. Ah, geus merah. Ulah kan itu. Poho aing jadi jam. Cobaan heula motorna. Sok cobaan. Tiga Oh, sih. duit mah. Oh, udah malu aing mah hejo kan duit mah nyoba. Sok gerak. Jalan enggak? Oh, Tadi ya, duitnya ya. sipnya. Oh, barang aing yo. Ya, coba. Ih, Geus. Jadi lebaran teh. ini nya. Oh, Kawan, yung. kan menang duit. Oh. Bayar. Bayar. Telepon euy. Halo. Kumaha, Bu? Hah? Lagi artos. Saha kitu eta nu kecelakaan? Aduh, aing pas jaba geus dibelikeun motor dieu, karek oge can tapi acan aing mah oge ieu. Kumaha nya? Lah, jual deui we lah ka Mang Adena lah, dijual deui atuh nyari kitu mah, cuang jual deui we motorna. Ayo naon? Iya motor. Kumaha? Bisa dipulangkeun deui, barang geus dibeli mah. Iya motor. Yo, motor mah tadi ge alus geus diajaran sagala. Ih. Teu bisa bukan mah teu bisa dipulangkeun ieu mah. Alus motor mah teu urang oge. Teu lumrah, ek naon deui? Hah? Alus pokona mah teu bisa teu kaci. Nu balik deui. Ya, Naon? Alus diajaran tadi ge. Uga masalah ieu motor mah. gitu lah goblok ya. Ngobrol naon deui, geus buku motor mah kaya lagi alus. Teu bisa. Ya aku nu geus dijual ayeuna. Dipulangkeun deui, coba ieu mah alus tadi ayang. Juga nu lewe pisan dieu mah. Ya, Naon deui? ayo wae ngomong wae ayo ngocos. Maksud aing teh motor ek dijual deui ka Mang Ade. Da urang butuh duit aya telepon. Kajeng urang rugi oge. Ngomong atuh ti tadi, itu motor teh dijual deui kitu. Kita tadi gak aing ngomong. Dan ek ngomong teu dibere waktu. Ayo wae. Cus. Ah, Wan, ek jual kumaha? Erek minta dibalikeun deui ya duitna. Teu hayang, Wan. Teu bisa, Wan. Teu bisa kitu jual deui mah. Maksud urang teh motor teh ek dijual deui.
Kajen dirugikan oge tadina 22 juta, ayeuna 20 juta. Bahe aing mah kok beli deui 20 juta, we urang rugi 2 juta. Aduh, Wan. Duit nangke kali 15 juta. Kumaha tuh, geus dipendak leuwih budak. Adik aja? Aduh, aing mereka duit ka karek sajang ge acan duit geus eueuh. Baiklah geus kadikeun aing da kumaha nu kecelakaan ieu mah. Ya. Di malasnya ya. Atuh geus isukan sawarege geus ka Wah, teu bisa, Wan. Bisa dipulangkeun deui. Ayo motor geus dibeli mah. Oh iya duitna kan 15. Heeh. Isukan itu 5 juta deui ka urang utang. Ah, teu bisa, Wan. Da tadi main jamna ieu mah geus bae lamun daek mentek aja. Itu ang 15 bae. Ah, anggar 15. Baiklah aing kajen teuing lah. Heeh. Tega aing menang deui leuwih-leuwih lah. Jeung bege. Ay, yang jual kieu oge karek teh meuli. Jual deui. Ayeuna piu si alik deui aing. Ya aing batian. Batian lagi 7 juta. Alik deui. Pintar ya aing dah.